La mawjuda illallah. Bari kutak-kitak ibu teh. Bawa-bawa pemajikan aing balik lagi edan. Sabab naon bu urang boga kewajiban kudu nyampaikeun baligu ani walau ayat. Sok sanajan urang apal saayat wayahna sampai ngarah tengah hujah engke di mahkamah Allah. Urang apal tapi teu pernah ngabejaan kanu jadi tatangga urang. Andai kata tatangga urang asup neraka, maka bakal ngahujah ke Allah. Ya Allah, abdi teu ridho kana lebet kana seuneu neraka, sedangkan tatangga abdi itu asup surga. Ceuk Allah teh da bongan maneh eta pagawean maneh, si itu ge bongan pagaweanana. Muhun ya Allah, ku kitu nama ieu pagawean abdi kieu sok teh teu dibejaan ku tatangga bakal kabawa moal. Kabawa urang berarti wajib nyampaikeun alhamdulillah tuh maka sahibul maqasid mah sahibul hajat mah siap nyampaikeun teh dugikeun ka dirayakeun seperti kieu alhamdulillah sok arayakeun engke mah di imah masing-masingna bisi alasan teu bisa ngomong kan urang marek nyampaikeun al-haq marek nyampaikeun nu bener teh alasanna teh teu bisa coba sim kuring ngaros bu eta bisa ngomong gini terus tuh sok sampaikeun sabab kewajiban nyampaikeun mah kewajiban dakwah mah lain kewajiban ka ustad wungkul setiap umat Islam kudu sok darawah tara ke dakwah teh ngajak kana pangaji ngajak kana ka hade terus ajak tara oh sok cenah jengkel cenah ujang cenah tara daekeun wae keun bae da targetna ge lain kudu daek tapi urang supaya boga hujah di mahkamah Gusti kirang kumaha ya Allah abdi mah setiap pada angkat pangaosan selalu digorowokeun si ece eta teh ngan si eceuna we bedegong gaduh hujah teu gaduh alasan teu gaduh alasan ke di mahkamah Allah sehingga urang bakal terselamat dengan minimal atuh ajak we diri kana kahadean salah satuna komodi kaum ibu-ibu mah sabab pangrentan-rentana ibu-ibu mah asup kana narakana Gusti salah satuna ibu-ibu nu bakal diasupkeun kana sinu neraka jahanam teh ibu-ibu nu sok buka aurat cenah jempe siga nu rumasa sok buka aurat tara itu geus kananggeunah deui kan bae di kamar mah pek ari kumaha oge ciku kira-kira keluar ti kamar osok muka aurat tara bukan di dieu mah gini tarubung bah garelisnya bae garelis teh bah garelis henteu lamun si abah nyebutkeun henteu berarti si abah matana gor udah awewe matak gareul mau ayeuna makan di tarariung pan garelisna teh ciri sok sanajan aing dengdek eta teh ciri bukti tara di diung teh bu sok muka-muka kerudung engke bakal diasupkeun kana seuneu neraka jahanam sehingga si rambutna dibeulitkeun kana mastakana dibebeskeun kana seuneu neraka jahanam sehingga nepikeun ka golak munanana ciku kira-kira urang bakal kuat apa moal tong boro-boro seuneu neraka cobean ku ibu seuneu naroko tetelkeun kana bibir insyaallah jed aras bakal kuat ke seuneu naraka moal komo seuneu neraka ngagolak ampul-ampulan ti bumi dugikeun ka ngaguru sakabeh cacak-cacak dibere banjir ge geus reuwas urang teh aras teu kan urang mah terkadang lamun aya musibah di lembur batur alhamdulillah di urang mah henteu aya nu kitu geus aya deui wae buah-buah isu pagi tama di lembur urang sabab naon sabab munculna musibah munculna banjir teh itu gara-gara ulah tangan manusia nu kumaha anu selalu dan selalu maksiat ka Gusti sok evaluasi bersama di kampung urang loba nu ibadahna loba nu maksiatna buktikan
Ari di dieu Pak aya masjid pangjumahan teu? Jujur Pak jawab aya masjid pangjumahan teu? Hari Jumaah sok pinuh tara. Urang mana eta nu Jumaah? Jang urang mana jang? Urang di tempo pe subuh eta masjid pangjumahan aya sabaraha hiji? Kamarana urang dieu. Terus teu? Masa itu salah satu bukti anu ngabohongkeun ayat-ayat Gusti. Terkadang deui ngabohongkeun ayat-ayat Gusti Allah teh terus we dibaca ayat Quran teh tapi boga tujuan tertentu ke para pemuda-pemudi mah hayang pai. Lamun pemuda hayang payu ka awew, lamun pemudi hayang payu ka lalak, nepikeun ka daek maca surat Yasin, nepikeun ka ratusan balikan. Ternyata eta surat Yasin geus ratusan balikan ge anger we teu payu. Dar we nyalahkeun kana surat Yasin padahal lain salah surat Yasin, beungeut sia we nu goreng. Leres teu? Leres teu? Maka simkuring ngabejaan ka pemuda-pemudi lamun arek nikah mending kaneh kanu goreng. Cik, aya pemudi di dieu teu? Aya parawan teu? Ya khusus ka parawan, hayang kanu kasep hayang kanu goreng. Hayang kanu kasih apa? Kanu kasep kanu goreng. Nu kasep mah bakal jadi coba kanu goreng. Muarobah. Anger goreng. Sok pakehan deui. Anger teu? Coba nu kasep. Ah saya. Mungkin bakal jadi goreng. Berarti mending kanu gor hidup anu gor ini garoreng hidup goreng lah. Terus tuh ulah hanya beda jeung pamajikan ustad haruru gerilis eta sana ustad aya sana pamajikan ustad tetangga goreng takdir teh. Terus masa kade urang bisa terjerumus kana mus ripuh terjerumus karena musyrik sehingga perlu diweuteuhkeun deui perlu dianyarkeun deui ciri bukti ngaweuteungkeun ciri bukti nganyarkeun teh berarti urang teh geus ngaheje da sabab nu penting nama ngaheje tong boro-boro anu sarua nu beda ge dihijikeun mah jadi ngeun urang mah terkadang beda organisasi ngadeun pasea beda ormas ngadeun pasea, beda partai ngadeun pasea, beda kelompok ngadeun pasea, beda jelema oge ngadeun pasea. Padahal rek beda organisasi, rek beda kelompok, rek beda adat istiadat, rek beda jelema oge, tugas nama kudu ngahid, ngarahkeun, leres teu. So, beda madhab weh da kitu pasea di urang mah. Leres teu. Di dia aya NU, aya Muhammadiyah. Aya percis, sok parasehat tara, sok saling salahkeun tara. Alhamdulillah, kitu mending oge. Sabab naon? Keun bae nu di NU pek, nu di Muhammadiyah pek, nu di percis. Asalkan NU Muhammadiyah percis kabehanana aya di bawah naungan kalimah thayyibah la ilaha Muhammadur Rasul. Bakal nikmat terapkeun weh kana diri masing-masingna supaya naon supaya jadi sahsiah thayyibah da kusabab fondasina awalna nu muatanana kalimah thayyibah terapkeun kana diri sehingga jadi sahsiah thayyibah jadi diri nu alus geus mah kana diri terapkeun ka keluarga supaya jadi usrah thayyibah supaya jadi keluarga nu alus geus alus keluarga terapkeun ka kampung supaya jadi qaryah thayyibah jadi kampung nu alus geus kampung alus terapkeun ka negara supaya jadi baldah thayyibah jadi negara nu alus maka cita-cita sararea hayatan thayyibah kahirupan anu alus bakal kapimil hoyong kahirupan anu alus hoyong kahirupan anu alus tong ngimpi kahirupan anu alus bakal kapimili ku urang lamun negara na can alus
tong ngimpi negara alus lamun kampung nacan alus, tong ngimpi kampung bakal alus lamun keluarga nacan alus, tong ngimpi keluarga bakal alus lamun diri can alus, maka tong ngimpi oge diri hayang alus lamun eta diri tadi kuatan, eta diri tadi pondasian, eta diri tadi awalan kunaon ku kalimah nu alus, mana kalimah nu alus la ilaha. Kira-kira jelas apa ente? Jelas apa ente? Penting la ilaha illallah. Sabab naon keur ngabersihan tina mus supaya ngahi, supaya menang kehidupan anu tuh ini ngan loba buruhna teh leres teu? Mending apa henteu? Ngan kade lain ukur diomongkeun unggul ku gawean. Kan aya pribahasa di gawean mah cikaracak ningal laun-laun tinatak karena untuk laun-laun ngagap oh lamun lain mahrom ngagap roksot teh dagis mahrom mah beb ngararah udah kira masa Allah. Maka penting pisan Bu tatkala urang teu berangkat tina eta mah wayahna tong ngimpi urang bakal menang kahirupan anu teu kan urang mah rumah sabu loba dosanya. Ibu rumah mah seueur dosa teu? Rumah mah seueur dosa teu? Terutama ibu dosa kana jantan ibu rama. Pernah teu urang dievaluasi? Pernah urang dievaluasi urang loba dosa kana jantan ibu rama urang? Pernah urang teh geningan salila ieu jajauheun urang teh bisa balas jasa kanu jadi inung bapak. Padahal rumah salamun mah sebabna urang eueuh nu jadi inung jeung bapak. Buat teuing hirup urang seperti kumaha. Sabab nu jadi inung bapak teh urang nepikeun ka kieu. Sok rumasakeun ku urang. Jasa nu jadi bapak. Da eueuh hiji bapak dina benam pemikiranana eta nu jadi bapak. Anakna hirup patalangsara nu puguh mah kumaha carana kacumponan kahayang nu jadi anakna laras apa henteu? Tapi terkadang eta jasa nu jadi bapak ku urang sok dipopohokeun. Terkadang urang wani anakna kanu jadi bapak dasar bapak gebleg lamun aya kasalahan sarupa oge. Laras teu? Nya kitu deui jasa nu jadi ibu. Komo urang sok ibu-ibu perhatoskeun Bu. Ari ngandung murang kali sabaraha sih Bu? Salapan der teh nying harepan bade ngalahirkeun ibu sadar teu ibu eta rek korbankeun nyawa sadar teu teu sadar rek korbankeun nyawa demi saha demi nu janten urang dina benam pemikiran ibu kumaha carana urang kali terlahir salamet leres teu eueuh hiji ibu dina benam pemikiranana ngalahirkeun urang kumaha carana lahir urang cilaka eueuh. Jasa nu jadi ibu terkadang kurang dipopohokeun bahkan orang terkadang wani sosorongot popolotot kanu jadi inung bahkan wani urang ngajadikeun babu kanu jadi inung leres teu ciku kira-kira ngeunaheun moal inung urang ngeunaheun moal padahal ridho Allah fi ridhol walidain aya ana ridho Allah teh ketika ridho nu jadi inung bapak urang sabalikna datangna bendu Allah ketika bendu nu jadi inung bapak urang maka kuhala sakitu yuk Bu urang istighfaran ti ayeuna urang sadayana sehingga sing jadi saksi di mahkamah Allah tempat anu ieu jam nu ieu waktu nu ieu dihampura dosa perdosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sok parumpulkeun mastakana sadayana emut-emut dosa perdosa nu pernah kalaksanakeun ku urang sadayana terutama dosa kanu janten ibu rama. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah sing lurus manahna sing bersih manahna sing gede harapan urang sadayana hoyong kening pangampura ti Allah Subhanahu wa taala sabab urang sadayana rumah sahirup seueur dosa terutama dosa kana janten ibu rama urang sadayana Rabbal
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad amin ya Allah wa sallim wa barik amin amin ya Allah ya rabbal alamin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa kafi majidah amin ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi kal karimi wa adimi sultan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil munafiqin fangsurna 'alal qaumil musyrikin fangsurna 'alal qaumil zalimin fangsurna 'alal qaumil mufsidin. Allahumma ya hafidu ya nasiru ya latifu ya wakilu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa rahmatin wa alfa barakatin wa rizkin wa alfa amalin wa alfa solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati ya sayyidana ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati ya Allah. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah ya Rabb, keluarkan abdi sadaya ti kampung-kampung abdi nu darolim ya Allah. Jantankan pelindung kanggo abdi sadaya ya Allah. Jantankan pemimpin anu bakal mampu ngarahkeun kasalamatan ka abdi sadaya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hapunten dosa berdosa abdi sadaya ya Allah, terutama dosa kanu janten ibu rama abdi sadaya ya Allah. Hapunten dosa ibu rama abdi sadaya ya Allah. Hapunten dosa keluarga abdi sadaya ya Allah. Abdi sadaya rumaos seueur kumanear tibatan ikhtiar ya Allah. Seueur garasula tibatan bebela ya Allah. Seueur maksiat tibatan taat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan abdi sadaya ya Allah. Selamatkan ibu rama abdi sadaya ya Allah. Selamatkan keluarga abdi sadaya ya Allah. Abdi sadaya terido kedah labat kedah sedu neraka ya Allah. Terido ibu rama abdi sadaya kedah labat kedah sedu neraka ya Allah.
terido keluarga abdi sadaya kedah ngabetkeun aseuneun neraka ya Allah. Ya Allah, hijikeun abdi sadaya dina kalimah thayyibah ya Allah. Kuatkeun keimanan abdi sadaya ku kalimah thayyibah ya Allah. Allahumma ghfir lana ya Ghafur. Allahumma ghfir lana ya Ghafur. Allahumma ghfir lana ya Ghafur. Warhamna ya Rahimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal mubtadi'ata wal hasidin wal zalimin. Allahumma salimna wal muslimin. Warhamna wal muslimin. Warzuqna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. A'udzu billahi wa bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqwa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma anjili rahmata wa maghfirata min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maksuda illallah fi ayyi halin wa waqtin ya Allah. Fi ayyi halin wa waqtin ya Allah. Fi ayyi halin wa waqtin ya Allah. Allahumma a'ijul Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulan bahwa pendidikan daripada hitam teh urang kudu ngabersihan tina musyrik. Kumaha cara ngabersihan tina musyrik teh? Tanamkeun la ilaha bias tamat nya keun ngahaja ngarah undang deui kitu oge meureun namun butuheun namun perlueun berarti PR-na sabaraha hiji Bu? Sabaraha hiji deui? Tuh lumayan sapertemuan hiji berarti 3 kali deh kan lumayan jadi loba kan borongan sim kuring teh. Terus teh sate acan mungkur urang sholawat bersama sholawat sipa sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
fitnah pada agama, cinta kami pada agama tak akan sirna, walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada agama tak akan sirna, walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik. alaihi. Quli hada astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.